Bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menciptakan tahun berjumlah 12 bulan. Yang pertama bulan yang pertama bulan nggak usah teh Januari. Bulan Muharram. Yang kedua bulan yang ketiga bulan dulu sia-sia ayat tuh bulan udah kalender ayat tuh Rabiul Awal. Apa Bu? 12 bulan apa tuh? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama bulan tahun Hijriah. Semuanya mantap denge. Balikan deh ya. Balikan dong. Dekon keturutan ya. Tuh bisa bareng. Muharram, Safar, Rabiul Akhir. Heula. Tadi kan tidak didengekeun, Neng. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama bulan tahun Hijriah. Ieu mah kudu hiji-hiji heula kan. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Dzulhijjah. Siap. Pak bareng. 1, 2, 3. Muharram, hir gitu. Kalau tadi kan pakai hir gitu. Jangan pakai hir gitu. Nyengir hir. Kumaha cenah itu? Hir dinaon? Coba hir. Balikan deh. 1, 2, 3. Gusti kayak gitu. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab,
Ramadan, Syawal, Zulqa'dah dan itulah nama bulan. Aduh, Gusti. Ya Allah, Rabbana ya Karim. Apaleun. Budak mah apal ya? Begitu berat rupakan haredang tuh apal bener teh Gusti teta bulan urang bulan Muharram, Syafar, Rabiul, Jumadil, Rajab heula. Terus Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Eta 12 kul. Geus beres tah. Aya 4 bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tercatat dalam Al-Quran, minha arba'atuhu, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 3 bulan berdampingan, yang 1 berpisah. Yang 3 bulan namanya Zulqa'dah, yang biasa ku urang disebutna Habib. Anu kadua Zulhijjah, nu biasa ku urang disebutna bulan haji. Nu katilu bulan Muharram. 3 berdampingan, nu hiji mencil bulan Rajab, bulan anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kerja. Oi. Ayo we nu kudu gidik teh ya. Kau aing serius ya. Aduh. Bulan Rajab disebut juga bulan Munfarid, bulan nu mencil. Bulan Rajab disebut juga bulan Asom, bulan nu torek. Lain berarti torek ayeuna jelema-jelemana torek lain. Torek kusabab bulan ieu dihapus dosa ku Allah Subhanahu wa taala, teu dicatetkeun kagorengan hamba-hamba Allah, sehingga beres bulan Rajab. Lamun tobat ayeuna bakal diterima tobatna ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bulan Rajab juga kejadiannya dipindahkan nurnya Nabi Muhammad ke dalam rahimnya Dewi Aminah. Eta bulan Rajab. Dan bulan Rajab 2 juga ada kejadian yang istimewa, yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Ini terjadinya bulan Rajab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bu, terang Masjidil Haram di mana? Oh, di Mekah, bener jang? Ay Masjidil Aqsa. Oh, benar di Palestina. Perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sabulan lamun naik onta. Langsung ke Sidratul Muntaha. Kang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Geus tong diaji da geus tarimu eta mah kabeh oge. Ngan sim kulimah ngajelaskeun ya Isra Mi'raj isarah pikeun urang Masjid Kamas. Dangukeun Pak. Masjid Kamas diparentahkeun Rasulullah tos Isra Mi'raj salat di mawa. Berarti urang teh diwajibkeun salat teh sapeuting sabaraha. Dianjurkeun urang salat di mawa waktu teh kudu di mana? Di masjid. Kinten-kintenna di dieu magrib sabaraha urang? Sabaraha jajar. Isya baraha jajar. Subuh baraha jajar. Oh, sarua jeung di aing gitu mah.
Alhamdulillah. Matak wayahna heuy para pemuda eusian eta masjid teh. Bener teu? Ulah dibangun di eusian. Lamun di mana-mana masjid ada di eusian, pasang pelan di depan jalan. Masjid ini dijual. Terus tuh Bu. Terus tuh. Matak eusian generasi penerus di masa yang akan datang. Pemuda hari ini pemimpin di hari esok. Pemuda hari ini imam di hari esok. Pemuda hari ini tukang beduk di hari esok. Oh, ulah si tukang adana, tukang beduk geus hari resek aduh. Bener teu? Apa nu ngabeduk suku-suku aki-aki? Bah. 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 Daripada hudang mending kana molodoh. Teu coba budak ngora anu mangga bedukna. Oh, subuh-subuh nganggo beduk budak-budak. Ini tuh, bapak latihannya ke Saminggu. Khawatir dan ayo nu ada ganti nu ada tuh seperti Masjid Raya Bogor dinaheun ada naon teh Masjid Raya jadi Istiqlal ada nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh Istiqlal eta mah. Aya deui nu kieu cenah. Allah. Kebon awi. Allah ya. Protes saya Allah. Aduh. Alhamdulillah. Berarti orang di mah syaro. Berjamaah. Biasakeun salat berjamaah. Supaya katingali giroh Islamna leres teu supaya katingali kekompakan Islamna ulah sampai urang ayeuna saumur hirup can pernah ngarasaan salat kaduhung jeung kapahung di mana-mana urang boga pamajikan santriah leres teu aya hiji preman boga pamajikanna santriah atuh pamalam pertama teh kita salat heula magrib sadacan urang urang salat heula naon cenah salat teh duluin tuh teu nyahoso oh gitu heueuh cenah naon salat teh lamun ayeuna teu nyaho salat mah jing ayeuna mah salat berjamaah ka masjid kumaha cenah salatna turutan we imam turutan mah ada damping make sarung make koko make peci cari tanah rekso geus ngajega memeh magrib datang mehna geus dalawang panto masjid kieu nungguan tegung silila adan terus ayeuna nuturkeun imam di tukang ngeunana da tuturkeun ceuk pamajikanana patuturkeun dituturkeun ta si imam tuturkeun imam geus itu geus usolli Allahu Akbar nurutan kan tuturkeun Allahu Akbar pan ari magrib mah jahar teh tarik macana teh Bismillahirrahmanirrahim mana nurutan da tuturkeun imam teh Bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Eta si imam ngerasa keheul. Goblok. Nah hate sapanjang aing jadi imam can aya nu ngaledek model kieu nah. Orang ngaledekkeun. Da anjuran pamajikan teh akan tuturkeun. Imam dituturkeun tapi Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Can ge kana waladolin yo imam amok pisan. Pangalio ka tukang nyarekan goblok sia. Panturutan imam teh goblok sia. Centang sapoe, centang sapoe. Aing baru kanan imam nyipo, eta manehna nyipo ka imam. Imam najong eta si imam ditajong ku manehna. Ojok si imam anu kieu dilawan sarwana sarwa burungna mereka aing lumpat dituturkeun lumpat kieu. Iya kade. Sebab sekarang banyak orang tua yang enjoy dengan kehidupannya sendiri, raresto. Indungna enjoy dengan kehidupannya sendiri, rajin ngaji nama, rajin sholat nama, anak teka perhatikeun. Rares, raresto. Bapakna sumawona deui. Anak teka perhatikeun. Pagawana teh kan ngusep. Aya dia tukang ngusep? Oh, sudah tadi aing ngungguh. Aya baru kanen. Keke. Ridho teu boga saha tukang ngusep? Kade keur sia tersangka. Ridho. Tapi aya ubarna. Ilmu nang ngusep aya supaya jadi ladang ibadah. Rasa aya naon cenah bejakeun tong sate acan berangkat ngusuk bebeja ka pamajikan mah bapak mau berangkat ngusuk dulu kodok na kantong cek ini 2 juta buat bekal di rumah setuju tah si eta marobah deui aya tadi teh setuju cenah aya setuju dasar incu duit duit ngalengkah karena lawang patok ngucapkeun bismillahi tawakkaltu alallah bismillahi tawakkaltu alallah sabari lembang ngucapkeun subhanallah 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 geus nepi ka galengan di dieu galengan aya lamun ulah ya galengan eta ya galengan disebutna heuh geus tepi kana galengan rek nagok ucapkeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim geus kitu eupan pasangkeun hasbiyallah wa ni'mal maula alungkeun eta eupan terus ucapkeun hasbiyallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir hasbiyallah wa ni'mal wakil nikmal maula wa ni'man nasir disanggut syat pegat goblok atuh lain goblok innalillahi tak kagarap jadi pahala bener tapi aya deui ilmu anu agung ajib hayang menangan musuh ajib pokona beda ketong bejakeun santacan amang berangkat ayeuna nguseup mun hayang siringan nguseup nah tingali heula posisi sare pamajikan eta elmuna di pamajikan euy tingali lamun pentingna eta pamajikan nyang hareup ngagigir cek urang mah kabelah katuhu maka alungkeun eupana kabelah katuhu lamun nyagigir belah kenca alung ke depanna ka belah kenca
lamun pamajikan urang sarena nangkarak ulah jadi mangkat usupna sebab eta pamajikan hayang diusupan. Paham eta paham? Gitu ta eta. Bapak sibuk musuh henteu cenah ayeuna mah uing mah ngan kana manu aya di dieu kana manu aya eta aing datang ka uing Ustaz naon tingali tundeul sih naon pamangsia tingali pagaweanna maluk cenah aing euceung mah mending jadi manuk daripada jadi jelema mah. Nah sebabna manuk mah isuk-isuk geus dimanian geus vitaminan pakai beli madu cenah. Coba mah tingali geura dandane kieu rek dahar hese. Kapan ieu carita teh? Na pecina aya nyepi 50.000 baru kadang jang meuli parap. Aduh Gusti Agung ridho teu Bu tukang manuk. Tuh teu cenah dibere duit mah didoweun teh. Manuk tadi jual laku 1 miliar daek. Siapa eta? Ai masalah duit mah Gusti. Ibu-ibuna sibuk anteng jeung HP. Ai ka budak nyaram jam HP. Ilungna chattingan TikTokan. Parah. Ai kok anak nyorong masih ocong mah. Ojo eta teh beuh amit-amit rek sare HP hudang sare HP ka pasar HP ka onangan HP rek mandi HP rek modal HP geus modal obeh modal HP ih amit-amit naudzubillahi min Kang hati-hati pergaulan anak sekarang banyak korban dari HP betul dan juga ibu-ibu bapak-bapak banyak perselingkuhan dari HP betul loba nurungkan rumah tangga kusabab HP betul tidak? Oh, ningangka beneran eta ayeuna awewe. Budak ngora ningali awe dina FB. Bapak sok diedit teh aku. Ya, jadi gelis glowing. Ningang janjian inin. Gusti. Inin. Ayeuna mah nu goreng bisa hade. Bener tuh cek salaki bukan ganteng nah terus tuh salaki bukan kemewahannya tapi salaki kesetiaannya terus tuh kajeun hideung salaki asal sok meredo kajeun teu rada ganteng salaki asal sok meredo kajeun tara balik salaki asal sok meredo kajeun modal salaki asal sok mere maka numpang heulana pae mah salaki sebab ayeuna dibunuh dengan pelan-pelan terus tuh reka onangan nuntut kedang dana kosmetik bener toh ningang dibalikeun ku salaki lain keur salaki keur ka onangan keur ka pasar bener toh kuduna mah sunnahna kosmetik teh dipakena keur lain keur ka onangan mah lipen 7 cm bedak warna pandol glowing ditanya ke tetanggana eta bedak naon cek wardah sabaraha hargana 30.000 sapak aku itu cek harga mana ka onangan dong eta onangan setil
make tas negara deh usina kosmetik oh nah geus tepi kanu hajat para semana bu sakala di wadahan eta si Ece mah numpuk oh lalap aya 5 anak-anak kabeh tumpangkeun Gusti ai dahar da ribet da sieun lipeun keunang sekali dahar sekali dahar ai balikeun ku tadina eusina tas kosmetik nah make aya bolu cau eta teh panyakit si Ece eta teh oh ieu ceuk ai make kosmetik teh pan pameulikeun carok ge pameserkeun carok sunah dipake kanggo carok di kamar berdua pakai ayeuna bedah pakai minyak ieu mah pas arek sare jeung salaki make baju 5 lapis ya mah daster adiona teh terus sweater tambah jaket belum diapik sonan atuh rek kumaha pikabitaeun salaki ya ya Allah sing dandan nu tadina pameulikeun wardah pake wardahna nu tadina pake pameulikeun lipeun pake lipeunna pancenna teu kabeuli wardah mah aya pipa pancenna pipa ge teu kabeuli aya anu paralon pancenna paralon ge eueuh tarigu lipeun pake atuh pancenna eueuh lipeunna ge sipuhan sipuh sing pake kabeh pake minyak supaya sareungit nalika sare jeung salaki semprotan kabeh eta mah sing loba sebab pusatna bau terus eta kitu eta teh pake apa cenah teu boga minyak seungeut na ge suraung balur ada ketutan cing dandan atuh ieu mah balik salaki gawe gogoroning nyambut dadan ge kuduna mah sambut salaki teh sambut geus ngadeg we tengah di naon teh di lemang panto salaki ayeuna balik gawe buka pek sapatuna osok oh tara make sapatu buka dasina osok oh tara make dasi deui oh tara sambut buka calanana tuh tara make calana tidak pada teh Gusti Nu Agung Gusti Teta pek dangdan aya salaki teh jambut dangdan itu kan bogoro dangdan nya make sarung salaki teu sabari deui takuk tari rapia tariang Gusti buuk rani jun ieu cakacakan sakalina dibeungkeut ku kabel Gusti heueuh utang ayeuna somprak sabeula aya pae salakina datang cek salakina teh pamajikan ayeuna pakuntilanak Gusti cing atuh Bu kitu dandan sing bener sing tarapti bener teu pan ibu leres lamun urang hayang ka surga ibu mah teu kudu jauh-jauh neangan surga aya di imah nurut ka salah lamun urang hayang nyum hajar aswad teu kudu jauh-jauh nya aya tarang salah cium tarang salah teh kecup hajar aswad eta teh cium tarang salah
Hajar Aswad komo salakina hidung Hajar Aswad pisan. Lamun nyium ayeuna pipi salaki hiji surgaeun eta. Pipi salaki dicium hiji surgaeun eta. Hiji surga. Calpa dua hayang dua surgana ge dua kali berarti. Pan hayang tilu kali. Pan hayang loba cenah surgana cemel sampai pipi salaki sia. Jemel. Ada amalkeun wa? Tah amalkeun eta. Insyaallah uih ti teu amalkeun gerwan jeung caroke. Hadieu. Rek naon? Kadieu. Rek naon nyampurkeun sarogena teh. Tarang. Ayo apa jadi jenggot mana? Cek salakina nah cenanya pamajikan aing balik raja bata jadi gelo. Pak Bu, paham? Insya Allah. Perhatikan anak. Pak, Wak, Mang, Kang, perhatikan anak. Sebab ayeuna mah anak pergaulan luar biasa. Buuk geus diwarna-warna. Reske hejo. Beureum. Tengah koneng sakalian lajaan kulub usia. Jadi kulub buuk ngaranna. Encan awak digambar kabeh. Tato ngaranna. Di dieu gambar bebek. Di dieu gambar soak. Nah bujur upin ipin. Sakalina hidup betul. Udah Korea nama. Benar toh? Boga anak parawan, boga anak bujang, kudu melang. Naon sebabna? Pergaulan ayeuna luar biasa. Bu rereske. Bakal disimpuri kembali parawan gantung diri ku sabab jatuh cinta. Menyes. Budak ayeuna mah pan bobogohan palila-lila. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 10 tahun ari kawin jeung batur. Sakit. Tinggal di pelaminan ngagoa. Harusnya aku yang di sana dampingimu. Gitu. Aya kan pada gitu. Ulah kemalinaan terus bagaimana alam dunia ini akan digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara pergaulan sekarang sudah murkai Allah Subhanahu wa taala, mengundang murka Allah. Lalaki jeung lalaki bobogohan, awewe jeung awewe bobogohan. Bener tuh? Mudah-mudahan di bawah ngan kabaya. Pacek Allah wa khalaqnakum azwaja. Allah geus nyiptakeun urang teh berpasang-pasang. Aya daratan, aya laut, aya langit, aya bumi. Aya beurang, aya peut. Ada aku, ada kamu. Bayangkeun lalaki lamun jeung lalaki jadian kabayangkeun pas malam pertamana. Atuh dek kebayang atuh. Ayo nanya. Malam pertama lalaki jeung lalaki. Kumaha? Allah manggeus adil nyiptakeun makhlukna berpasang-pasangan. Ieu kalakah aturan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Banyak anak yang durhaka dengan orang tuanya sekarang.
terus tuh keletik mah ditimang-timang ku indungna bahkan timangan lain model ayeuna timangan baheula mah indung kanu jadi anak zikir ka Gusti Allah bener teh la ilaha Muhammad la ilaha Muhammad orok sare la ilaha ayeuna mah lain limang budak balonku ada 5 atuh lain molor budak teh reuaseun ku dorge reuaseun ku balon aya deui aya mah gaya ibu-ibu aya mah Mahmud pan mah budak teh limang budak teh pakai bahasa Inggris everything I day I see you I feel you that is how I know you God of more you open the door I feel in my heart will ma iyo ma mae ma ijah ma mae eta saking nyaahna saha indung kan jadi anak bener tuh timiti digandung sabulan mah herang 2 bulan langlang 3 bulan kumayang 4 bulan nyiraman tapi kae 4 bulan tah kunaon mama sebel kunaon kerah jadi deui ku anu sia maseukeun ku barang atuh kunaon cenah barana ku jagong sebel jagong kesep daging atuh sebel sangu atuh sebel ku duit teh henteu anehnya ai ku duit mah henteu sim salabim eta abah gadabra eta kahayangna keur nyirab luar biasa kahayangna tapi ka tengah peuting coba yang hayang nangka kudu teangan ku salakina hayang nangka maya we kieu ieu anak belaan bapak nangka gideu tengah peuting ge neangan nangka udah gider atuh tengah peuting di mana tukang nangka leuheung lamun hayang nangka mah ieu hayang nyocol silah botak ku sangu eta sedangkan dompet anu botak teh mitohana eta mah mitohana kuat daekeun dicocol sirahna ku sangu da sieun incuna ngalai bener teh eta ditimang-timang eta luar biasa hidup terus genap bulan ngorak 7 bulan kolot 8 bulan ngorak 8 bulan ngajuru atuh 8 bulan ngajuru geus ngajuru karasa beuteung teh tengah peuting karasa teh naon neng karasa hayu atuh urang ka bidan geuat sabari kudu ge salakina udang sare dedamping langsung terus berangkat ka bidan da nyaah kana ternyata berapa keketrok bidan aya naon kang ieu cenah pun bojo geus karasa atuh bawa cenah ka persalinan disarekeun ka pamajikanana wayahna cenah bapak nanya menjadi carogena yeuh wayahna mendampingi di pinggirna disisieun pamajikanana nuang saking kunyaha bu dengkakun dengkok kadengkok salakina minum ngadengkak ada sisieunana bu ngadengkok bu ngahujud salakina teh minum ngahujud pas arek dikodok eta ku bidan parem lampu aya dikodok teh eta bu bidan ngagoa ibu kunaon ieu sirah budak jadi leutik ai pada salah ngodok nu salakina teu make sarepak pohon ajek salakina teh bu bidan ieu
depan seueur dipecet gitu. Kan cerita tuh salakina Gusti. Eta pengorbanan jadi bapak dipecet ku bidang. Saking nyaah kanu jadi anak kita. Ningang we. Heujeunkeun, heujeun. Salakina milu ngaheujeun. Pas heujeunnan terakhir, bro, ono. Eo kawajikanana. Salakina ge, bro. Koneng campur hejo padahal pentingna geus ngadahar kene. Aduh. Nah, eta pengorbanan teh. Luar biasa kata Bu nya pengorbanan teh ulah salah tapi kalau heujeun berarti matak doa seorang ibu mah diijabah ku Gusti. Doa ibumu dikabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada. Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada. Hei manusia, dan kopet-kopet karena neng kopet-kopet. Ibu doa dua ijabah ku Gusti Allah di urang keleutik bener teh sing kuring keleutik keur kuring ceduk di dapur bengos sakit nu ku indung mah digesek ku buuk cakel ringan geuring panon salah kena teh sakalina geuring panon diletakan ku letahna ku indung mah cakel ringan sakalina bengek ngagayam cikur dilewekeun modal namanya cager bahaya tuh. Ringan we sakalina asup angin Bu. Nyokot minyak tanah. Dibalurkeun sabari doa. Cakakak dileuweung, inyung talina dihakan dibeuweung, hitut jadina tut. Indung tata matakan ulah sok culang muka indung bener teh sing ngarasakeun maneh bahwa urang teh geus dibimbing, geus dididik, geus dibina terus ayeuna geus diusahakeun ku indung jeung ku bapa leres teh. Indung mah tunggu rahayu, bapa mah tangkal darajat bener. Munjung mah ulah ka gunung, mujak mah ulah ka sagara. Munjung mah kudu ka indung, mujak mah kudu ka bapa sebab eta nu paling gede jasana indung bapa urang gering indung mah teu daekeun sare bener teu urang gering keleutik indung mah teu daekeun sare urang teu sare teu kaisuk indung mah sumawon teu sare teu kaisuk tapi nalika kolot urang geuning urang mangaguher indung mah aduh-aduhan malah ayeuna mah aya indung nagri kalangkah dipoto lain di ubaran. Bener tuh cekrek sahabat Dumai mohon doanya ya Ibu Akoh lagi sakit semoga lekas sembuh ya dipoto lain di ubar. Gusti doaku zaman ayeun mata wayah napa anak urang kenalkeun kakang Rasul, anak urang kenalkeun ka ulama. Insya Allah di mana-mana anak urang dikenalkeun ka Rasul, dikenalkeun ka ulama, insya Allah berakhlak mul. Di mana-mana ajeuna teu poho kana agamana, insya Allah moal poho ka indung bapakna. Bener teu? Lamun ayeuna anak urang teu poho kana agamana, insya Allah moal poho ka indung jeung ka bapakna, ka dulurna, kata-kata tanggana moal poho. Amanat disimpuri mudah-mudahan yuk urang sasarengan bina agama urang giroh urang pajekeun
sangkan air anak-anak kurang jadi generasi penerus di masa yang akan datang berakhlakul karimah. Amin ya robbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.